Batara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki mitra dongeng anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Dinten ieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina carios Batara Kala. Dina bagian ka-12 kacarioskeun Kidalang Kandabuana sapara kanca nuju ngaruat. Harita teh Batara Kala datang ka panggung nananyakeun budak panas anu jadi udaganana. Kumaha lalampahan Batara Kala salajengna? Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina carios Batara Kala bagian anu ka-13 tamat. Wilujeng ngadangukeun. Oh, si Jatus mati aya tuh keur miluna beuh bari sakalian diruat. Ceuk Kidalang Kandabuana teu ngabohong. Budak panas anu keur dibeberik Batara Kala dituduhkeun atuh Batara Kala teh bungaheun. Syukur teuing aya di dieu mah, tapi baruk milu jadi panayagan nanaonan kadiekeun anggur mah ku kaula rek dihakan. Ih, moal dibikeun tembal Kidalang. Nahan dikawani-wani ngoretkeun jeung deui saha andika teh kumawani ngaruat sagala. Batara Kala mureleng ambek. Tangtu we kaula wani ngaruat sabab dalang mah leuwih kolot batan andika Kala. Wah, wani-wani nyebut leuwih kolot. Puguh anu pangkolot nama kaula. Sabab leuwih ti heula gumelar ka alam dunya. Batara Kala mung eleh keukeuh menta si Jatus mati. Ih, Kala, kolot dalang, maneh mah ngora keneh. Kolot kaula, kolot dalang. Batara Kala jeung Dalang Kandabuana patorong-torong pada ngaku pangkolotna. Duanana mung eleh lila-lila. Batara Kala bosen pok ngomong deui. Hei dalang, lamun nya andika bener pangkolotna, cik tembongkeun naon cirina. Kaula nyaho kana ngaran sia sarta nyaho kana muasal sia. Cing buktikeun. Batara Kala keukeuh menta bukti. Heug, ku kaula rek di gua riwayat maneh Kala sok dengekeun sing tenget. Harita keneh Dalang Kandabuana ngagalindengkeun kidung ajal Kala. Dipirig ku gamelan eta kidung tumerapna ka Batara Kala lir sirep nu matak nyerep. Nyusup kana sungsum balung, nyerep kana ati sanubari, sumarambah kana baya. Barang cacap anu ngagalindengkeun kidung ajal Kala, Batara Kala ngarumpuyuk, awakna ngadadak leuleus taya tangan pangawasa, lir anu dipupul bayu. Duh, ampun Bapa Dalang, ieu awak kaula manilungse, leuleus eueuh tanagaan. Karasana teh beda jeung basa ditimangku Bapa. Tulang sandi asa parotong, sirah lieur asa ngubeng. Hampura Bapa Dalang, mun kitu mah nyaan Bapa Dalang leuwih kolot. Kitu ceuk Batara Kala. Manehna ngaku eleh sabab teu kuat narima watek kidung ajal Kala anu perbawana matak lungse. Kala lamun nya maneh rumasa eleh jajaten, maneh kudu janji yen moal kumawani deui ka dalang ruatan. Pek ucapkeun heula ge ku kaula maneh rek dicageurkeun. Tembal Kidalang Kandabuana. Kumaha jangjina? Maneh moal kumawani deui ngalawan ka Kidalang. Heug kaula janji ti semet ayeuna kahareup moal kumawani ka dalang ruatan jeung moal ngaganggu kasakur anu geus diruat. Mun kaula cidra janji mangka ulah jamuga. Cak siah Kala, aing nyaksi kana janji maneh Kala.
tapi aing cagerkeun deui. Kala janji maneh disaksian ku Jawata Warasanga, ku Batara Warawolu, isuk waras ayeuna waras, waras sajatining waluya. Cager kala cacap anu macajang jawokan, harita keneh Batara Kala ngorejat hudang, jag-jag deui sabihara-bihari. Cager teu sakara-kara. Batara Kala jalang jeleng nulak cangkeng, beteungna karasa lapar tuluy ngomong ka Kidalang. Nya bener Bapa Dalang teh pinter, gagah jeung sakti. Di sawarga kaula teh boga bapa, ngaranna Batara Guru. Di dieu kaula boga Bapa Dalang, cik Bapa Dalang. Mun nyanyaah ka kaula teh lapar, hayang dahar. Ieu beuteung kukurubukan menta eusi. Kala hayang dahar mah koptah sasajen kabeh dahar. Heug Bapa, nuhun. Teu kudu dua kali nyerenkeun. Kadewek Batara Kala dahar, abong anu keur lapar manis sagala diremus, eueuh anu diiwalkeun. Sasajen anu aya di dinya mah beak teu nyesa, tapi rengse dahar humaregung marurung. Kunaon kala ceuk Kidalang bari neuteub. Aduh ieung Bapa, beuteung kula nyalingit nyeri. Ieu kumaha beuteung kula mani teu puguh rasa keununana, cing tulungan Bapa Dalang. Ceuk Batara Kala pepelengkingan bari mencetan beuteungna. Tuh da, kitu tah. Ari dahar sagala beres teu make aturan teh, matak oge kudu aya watesna ari barang dahar teh. Ulah kaleulewihi, tah kitu anu garawagan sagala di dahar mah. Tuh ubaran ku areng dina parupuyan. Tembal Kidalang bari nunjuk kana parupuyan. Ngadenge kitu teh teu talangke. Batara Kala ngaragamang kana areng dina parupuyan. Am dihuapkeun tuluy digayem. Tetela mati harita keneh beuteung anu murili teh cager. Pok Batara Kala ngomong. Nuhun Bapa, geuning ubar teh bener mati. Ieu beuteung kula cager deui. Kitu pokna bari tuluy diuk nyarane kana tangkal kalapa. Syukur geus cager mah Kala, tembal Kidalang. Bapa Dalang, ayeuna mah dahar geus. Beuteung anu nyeri geus cager. Kaula hayang reureuh heula, tapi hayang ditimang dihariringan ku kidung. Heug Kala, tembal Kidalang. Atuh galindeng dalang kandabuana teh ngahariringkeun kidung duk mijil, mepende Batara Kala. Tapi barang rengse anu ngahariringkeun kidung, kadenge aya sora orok anu ceurik gogoaran. Kala eta orok saha ceurik? Kidalang nanya ka Batara Kala. Nyao teuing, da bieu aya nu ngajuru di dinya tah. Keur naon make dikeukeuweuk ku maneh? Rek dikumaha? Ih, meunang ngodok ti kolong rek dihakan, apan kaula geus lapar deui. Ulah Kala, ulah kumawani ngadahar, sabab eta orok teh geus karuat. Sok bikeun deui ka indungna, ulah didahar ku maneh. Cek Kidalang dari anaker, tapi nyaritana leuleuy. Ah, moal dibikeun. Rek didahar da kaula geus lapar deui yeuh. Ulah, arek. Ulah Kala, arek. Kaula geus lapar deui. Ceuk Batara Kala keukeuh. Orok anu dikeukeuweuk teh geus rek dicakrem. Tapi Kidalang teu eleh akal, ngomong deui bari tetep ayem. Kala maneh mah manitara beunang dicarek. Tapi nyari keukeuh jeung keukeuh mah nyapek bae, ngan kudu dipencit heula. Kudu dipencit heula. Pencit heula. Eueuh pesona oge. Urang teureui buleud we nya. His ulah, yeuh aya bedog. Dasarua bae ku bedog oge. Yeuh bedog cokot, eta orok kadiekeun.
Kidalang nyodorkeun bedog kimantawa ti sawarga. Batara kala nurut, orok dibikeun ka kidalang, manehna narima bedog. Barang orok geus dipangku ku kidalang, batara kala colohok, terus nanya bangun heran. Har, kumaha ari padalang? Aya bedog eueuh orok, nanaonan? Yap orok teh kadiekeun deui. Batara kala mikeun bedog, tuluy nampanan orok. Ku kidalang digugu, orok dibikeun, bedog ditampanan. Batara kala olohok deui. Har, aya orok eueuh bedog, kumaha ieu? Eug atuh, sok orok kadiekeun, urang tukeran deui ku bedog. Yeuh orok. Batara kala ngagugu deui, orok dibikeun, manehna narima bedog. Batara kala nurut deui, orok dibikeun, manehna narima bedog. Kitu jeung kitu we sababaraha kali. Bedog ditukeran ku orok, orok ditukeran ku bedog. Lila-lila batara kala boseneun, jeung deui ras inget kana papatah kidalang sarta inget kana jangjina. Bapa dalang, kop lah, orok teh keur padalang, kop wae mere, kaula marek balik, ngan kaula hayang dipanghariringkeun kidung panundung, jeung menta lawon bodas keur tiung, era bisi papanggih jeung budak angon, kitu cek batara kala, akhirna mah ngelehan. Kala suku rek indit mah, ngan kade ulah poho kana janji bisi maneh moal jamuga. Jeung deui ku kaula rek dipangidungkeun, ngan poma ulah rek ngaganggu anak incu Adamnya, ceuk kidalang bungaheun pisan. Batara kala nyanggupan, sanggeus dibere lawon bodas terus ngaleos indit, tapi karek oge jung raong loba anu tinggarero. Reang harayang milu, nutaya lian iwalti jurig, setan, siluman, dedemit jeung duru wiksa. Atuh batara kala ngarandeg eureun. Saha eta teh? Sia teh ngaganggu wae ka aing, make jeung hayang milu sagala. Kitu ceuk batara kala bari ngalieug. Kuring, ya kuring, hayang ilu. Jurig kuris, jurig jarian, setan tetelo, lok-lok bungaok. Hantu setan iblis duru wiksa, setan siluman sileman ting jorowok narembalan. Atunya hayu ari rek marilu mah, temal batara kala. Kumaha ari maneh Dewi Sri? Pokna deui, bari melong ka Dewi Sri, anu ditanya geuwat ngajawab, moal. Tandesna keur jawabna, naha sia? Kaula mah moal milu kala. Karunya ka ambu tani jeung ka bapa tani, kaula mah moal jauh ti maranehna, ngan kaula rek papatah ka maranehna jeung aya pamenta, ceuk Dewi Sri. Pamenta Dewi Sri teh kieu, di goah atawa na padaringan kudu bareresih, ulah barala, ulah loba betrak petruk jeung kudu make seseungitan. Atuh jabati kitu ulah kasorog ku sambarangan jalma. Lalaki teu meunang nyiuk beas ti padaringan. Ulah kakemu di pipir hawu, lamun tas nyangu, ulah ngampihan parabot nyangu anu kalotor keneh. Ulah mineng teuing mubur, nyieun loganda, nyieun leupeut jeung uras. Upama henteu perlu. Sajabati kitu teu meunang kiih dina panyaweran atawa dina tungtung golodog. Di pipir imah kudu bareresih, mun keur nyangu lalaki ulah wani-wani nyingkapkeun kekeb. Pamungkasna ulah ngawur-ngawur sangu di buruan. Eta pamenta Dewi Sri teh dijentrekeun ka ambu tani jeung ka bapa tani, ku sarerea diregepkeun pisan. Sing saha anu ngarempak papagon tadi ulah sambat kaniaya, kami rek ditinggalkeun. Kitu amanat pamungkasna Dewi Sri. Sabot Dewi Sri ngajentrekeun pamentana, batara kala mah ngaleos indit, diabring-abring ku para dedemit tea, dipirig ku galindengna kidung panundung, pamungkasna kidalang teh ngahariringkeun kidung tulak tunggal. Ti harita batara kala henteu sambarangan ngahakanan jalma. Ari kidalang kandabuana jeung kanca-kancana marulih deui ka sawarga, salin jinis deui saasalna.
Batara Guru, Kabayan Dewa sareng Dewi Uma tetap tumetep deui di sawarga Maniloka. Ujang Nyai dina ieu carios anu dimaksud ngaruat nyaeta hiji tarekah pikeun nyegah balai ku cara ngalaksanakeun hiji upacara adat nurutkeun tali paranti karuhun anu dumasar kana kapercayaan. Ngan anu sidik mah ieu sanes ajaran Islam. Rupina sakitu nu kapihatur carios Batara Kala parantos rengse. Nedasi hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalelepatan ieu carios mung ukur dongeng. Muga-muga sasireun sabeunyereun aya guna sareng mangpaatna. Permios cag.